Inung hidup Kakasih teh Dewi Winungulan di negara Tasik Madu Inung terah Raja di Bapak terah Raja turunan Bapak hidup teh Arjuna ngan waktu ngalahirkan Sebelum dilanjut, Tali Asis Channel mempersembahkan Wayang Golek. Tapi sebelumnya jangan lupa share and like. Awas ketinggalan, di subscribe ya. Tonton dan pantang terus Tali Asis Channel. Sembah Katurama. diterima puja stuti hidup kukula kalihna perkawis hapunten tina naon pihak kalepatan cerewet sareng sajabina atuh saling malum kasih kandenan kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan hidup kandenan salajengna atuh aya pikersana naon purwa panjenengan yang kersani malan aya hal-hal nurek dipadungdengkeun kasih walah tansah diajeng-ajeng ieu cobi sepuh hai saperkara mah sono dina sajroning hidup tatapa puasa nyuprih pangarti neangan pangabisa nyucuk ilmu pigesaneun bekal hirup di alam dunia sabab manusia tanpa ilmu bakal poekeun linglung atuh tangtos bakal silo teu beda ti lempang tengah peuting teu mawa lampu teu mawa obor nya pasti we ti tatarajong mah kudu tangtos sama rampak laras pangarsa tah ngan wayahna ai ilmu teh geura teangan lamun eueuh laras kaula nu mun eueuh geura teangan lamun aya geura pake ngan omat ulah di aku dah eta timalan kaula nu malahan di mana hidup geus diansikan ku ilmu panemu jampe pamake teh wayahna tambahan deui ku ilmu jero ulah lahir wungkul ngarah balan pan ilmu teh aya lahir aya batin dupi ilmu lahir teh ieu maca dunya titek-tek nepi ka beungeh kudu dibaca ta eta teh kitab-kitab anu teu tertulis ai anu ditulis mah geus apa laras kaula nu ta ieu kitab anu teu tertulis anu teu aya rengkolna nu katempo jeung nu nempo eta nu katinggal sareng nu katingali anu katingali ieu ti mimiti tutuwuhan dah laras gunung-gunung walungan cai sasatoan jeung sajabana eta bacaeun wungkul sumuhun delapan sepuh dupi batina balikeun kana diri sorangan dah cenah ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri dah eta sepuh man arrofan nafsah teh sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina hirup bakal boga rasa bodoh lain teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku tadi dia ilmu jero teh disebut teh ilmu ngaleungit dah eta teh ke
ngalengit wujud lain ngalengit wujud pulang paling ngalengit wujud masa wajarek kuak paok jadi ngalengit di DT kudu bisa ngalengitkan pengakuan dina diri ulah segala di aku jeung ulah nepi ka karek nepi kana rarasaan jugjug nepi kana rasa nu sabenerna Walah. Sumo. tayeuna di dunya teh lolobana jelema teh karek nepi kana rarasaan cing inget laras kaula nun ari bener teh aya opat bener teh aya opat Dah. Coba. hiji bener cek pangeran disebutna mutlak Mutlak. bener sor pangeran mah mutlak geus teu bisa dirobah deui Laras absolut eta. eta bener cek pangeran teh mutlak moal bisa diganggu gugat Wah biasa dirobi deui kulan. eta teh berlaku keur sakabeh Sakabeh insan. salajengna kadua bener cek ilmiah cek ilmu pengetahuan bener cek ilmiah teh contohna nyaeta panon poe biji di mana tak katilu nama bener cek umum mah panon poe teh bijilna teh tiwetan eta cek umum panon poe teh biji tiwetan tapa gedruk jeung ilmiah Eta. cek ilmiah mah panon poe mah teu bijil da bumi anu muih Tak geuning. Cek pengetahuan mah eta. oh eta nya bener cek umum mah ada cek umum mah cenah panon poe teh jiga biji ti wetan ta rarasaan teh ta eta teh rarasaan padahal rasa nu sabenerna mah make ilmu Dah. naon nyaeta panon poe mah teu bijil da bumi nu muih oh laras Eta kulan. kahartos ya nu mata krek bucu baca dek mikir teh kudu make ilmu Wah. Laras kulan da eta. nya ilmu anu baris jadi obor karena batin manusia Nu barisnya angan ke ilmu kulan. ngan kade bisi kapangaruhan kunulian akhirna anjeun ilmu teh didoktrin Dah. tah di urang teh boh hukum negara boh hukum agama lolobana teh doktrinasi pragmatis teu berdasarkan empiris Laras. teu berdasarkan pengalaman oh seseueurna teh doktrinasi pragmatis cenah dicenahkeun deui beja dibejakeun deui tapi jauh kaprakna Laras. Bukti ku sorangan. kapitalis teh nu kitu teh Eta teh. ta eta hukum-hukum di negara konstitusi oge geus diruksak Walah. Laras sepuh. ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab Tak geuning. nah seueur kitu oknum teh lain seueur riab Siap di mana-mana kulan. contohna ilmiahna Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna henteu Dah. tapi di mana aya peuteuyan eta peuteuy hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy ari hileud peuteuy tarangakan daun teh Tarapan. dan teh oge boga hileudna Tarapan. atawa aya hileudna Laras. oh leres
ayeuna di negara loba organisasi ormas-ormas jeung sajabana tah oknumna aya bae. Ayah. Oknum pejabat Ayah. aya gitu, oknum pejabat lain aya riab. Siap. Burukan ke. Sieun kapanggih geuningan neangan cara nulian Nulian. ngalihkeun perhatian batur. Mengpekan banget ku Maka saweung. jeung aya bunda putri gitu di naon teh. Aduh kateuing dah mah putih. Ngalihkeun perhatian teh. Mentingkeun diri sorangan. Dah. Supaya manehna ulah kapanggih teh batur digunyang ganjing, Batur dilibatkeun. dimiskinkeun, disangsarakeun. Dilibatkeun. Tanu kitu kapitalis deh. Bang ini tanana teh bener ucapanana mah mengatasnamakan rakyat. Wah, Ke rakyat, ke negara. gerbang. Manis, kaitu nama apaan buktina kumaha? Dar. Babacak kaitu nama kase. Wah, Pak Kusut. Ta eta teh pagawean oknum-oknum teh eta. Eta. Ngamangpaatkeun jabatan, ngamangpaatkeun kakawasaanana. Yang lain. Marukana meureun moal ramat kamale mamaan kanu teu mais teu meulem da anu bakal rugi mah nagara jeung bangsa. Sumohon. Eta da panginitanana orientasina kana kadudukan jeung kana kakawasaan. Laras. Eta 10 bulan. Oh leres. Jadi anu kedah diheulakeun teh kapentingan negara jeung bangsa, Bangsa. Eta. Heula. kapentingan balarea, Kepentingan umum. da digaji, manehna teh digaji, na teu cukup. Rupina mah gajihna leutik teh. Aduh. Atanapi panginten tadina digaweana sugak sogok manehna teh. Bisa jadi. Hayang kagentian teh teh meureun. Rupina. Da palit dari jelemana mah ngararomongna mah Cara peta. ngan dina teori boa panginten skripsi na menang meuli ya. Teuing Bisa jadi. Teteh bulan. nyaritana mah intelek nyaritana. Dalek. Cara peta. Tapi kampunganana pagaweanana luar biasa. Ta eta leungit jati dirina. Jati Da agamana leungit dina hatena akhirna jadi hileud teh apa? Jadi oknum. Eta. Jati kasih. Jadi di setiap organisasi teh aya wae oknumna. Pro kontra, tapi sing inget abeh ngarti ta ieu teh dunya, Dah. Segitu. ai dunya teh tempat riweuh. Segitu acan mabong deui dari dunia. Perlu urang ngabasmi nu kitu moal bisa dibasmi. Nah, sepuh teh. Naon sabab dunya masih keneh ngadeg. Doh. Eta. Paling-paling manusia berusaha pikeun meminimalisasi tensi kriminalitas, Dah. Nya mempersempit. mempersempit ruang lingkup kejahatan-kejahatan. Eta Laras bulan. da moareng se ieu kajadian kieu teh sabab naon? Sabab tukang mariksa dipariksa, tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum. Hakim dihukum. Tenang. Rek kumaha coba? Pikeun ngungkulanana nu model kieu lintang ti wayahna panginitanana tina diri sorangan jati dirina pangikeun. Doh. Laras. Anjeun kudu sumpah salaku pemuda, Tulang tongong naga. tulang tongong nagara. Anu sok diperingati unggal tahun, omat anjeun ulah jadi pemuda anu munafik,
pemuda jadi sampah na masyarakat. Sumuhun sing Mudah-mudahan kaula nun kade sing emut karena sumpah pemuda malah pemuda sing jadi penegak sabab tulang tongong negara teh anjeun. tenan Komo terlibat kena narkoba narkotik mah inuman keras jeung sajabana munafik anjeun lamun kitu. dah Jadi bangsa nu munafik. pemudanya sampah masyarakat. Hah? Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung boh inuman keras boh sagala rupana. Garas Penjajahan moral eunteup di negara urang. Laras kaula nun. Tah. Karek tilunya. Bener cek Allah, bener cek ilmiah, bener cek umum. Laras ayeuna bener cek falsafah. cobi Bener cek falsafah mah, bener cek falsafah mah tibalik. udah Tibalik kumaha? Panon poe teh cek falsafah mah bijilna ti kulon. tak geni Tikulon. iya asarannya Cek rarasaan teu nepi, dah cek rasa mah komo. ngagantung Tadi dia make ilmu teh. Kumaha? Cek falsafah panon poe teh biji ti kulon tanu tadi teh ya. Bangsa urang ayeuna budayana geus kaseret. Bangsa urang teh geus poho ngakan kulub telus, kulub sampeu, dan dihakana hamburger. Hambur duit ger pasea. bener loh pada Fried chicken, Dunkin Donut, hot dog jeung sajabana. Lain ulah beuki mah empek. Ngan ulah poho kana jati diri. eta artina cudog-dog tinggal igal teh Hartina eta teh dog tinggal iga. Ayeuna wanoja geus jadi korban mode. Dibonceng ku motor tempo cungcurunganana musit kadeuleu. nya musik Lempang bujalna kadeuleu buuk di bareuman, irung ditiir. tiir Lain ulah empek. Ngan mi HP hate mada pugu hate. ulah kabawa kudu kitu Bangsa urang teh ngabogaan hiji budaya. Budaya urang teh nyaeta sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado landung kandungan lair aisan. Jeung beunghar ku budaya kandenan laras kaula nu ribuan budaya-budaya. Sabab kasohorna bangsa urang lain tina militer. sanes Kasohorna bangsa urang lain tina teknologi. sanes Tapi tina budaya martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana. dah eta cep Laras kaula nun pangresa tak kitu kasep. Sok geura amalkeun eta ilmu. garas kenging Kudu berkarya ayeuna mah tih tingali. Baligoh pangeran. wah Naon baligoh pangeran teh? Karya. ya iraga Diantawisna gunung. Naon manfaatna gunung? Komo lamun pinuh ku tutuwuhan. cing Oh, leras tuh laut. laut Eta baligoh pangeran nepi ka manfaat ka manusia nu aya di dunya. garas geus masian Titek-tek nepi ka bengek nepi ka nu mubadir eta baligoh pangeran. Karya heula nepi ka janji manusia anu iman. dah Moal aya deui anu disembah angin Allah. Kuningal karyana kuningal baligoh-baligona. Ari ayeuna baligoh diheulakeun. laras gede-gede Pagede-gede, pakasep-kasep, janji we muluk-muluk. janji wani muruluk Singa rerengeh geuning datang dae ka kampung-kampung ngadak-ngadak bager sakedeung. sariwat makula Ai geus gek mah jadi diuk dina kursi panculang cileung neangan palingeun. kadang-kadang paranya kokon di dirinya teh Paranjang kokod. Nya. Oh, tak ulah kitu hirup teh. wah ulah cep Bisi ngait kana ti koro maneh.
sabab hukum pangeran mah teu bisa disogok masih cara di dunya. Aya balitungan anak. Ta oknum-oknum anu bisa ngajuamelikeun kana hukum teh ulah lalawora. Wah, Dimangpaatkeun geuning. Karayat nyingsieunan. fungsionan. Motor bodong tewak, tebus bikeun deui, tewak deui. Gitu ah. Di pulang antingkeun geuningan. Di pulang anting eta hukum dek dikumahakeun hukum. Ai ngaran-ngaran penegak mah kudu bener-bener tegak hukum teh. Kudu ngadek cacekna teh bener moh. Ulah cieut kanu hideung, ulah ponteng kanu koneng, teu ninian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan, salah tungtut. Ngadek cacekna juga. Da eta penginten raos aya disogok mata. Lamun maneh ngakan rejeki panyogok ti batur tuluy dipake maraban anak pamajikan, wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan. Ada. Nu Katanya ke anak incu. katempuhan Tah pentingna iman teh. iman ka api. Moal anu kasinggung eyang sasaeuran kitu. Alah, tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing. Laras Saulanu. Nah, saha ari dekeng eyang Allah. eta we. Kumaha upami dipaehan leuwih alus tibatan kahirupan dunya akhirat. Dah, eta jaminanana Sakedeung hirup di dunya. saliwat. Di dunia masa Hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana. Duh. Sing emut teh kadinya. Keresan kasep ngahiang duka kamana. Tah, Dah. Saur kata-kata. abong kena hariring lain nu kuring tapi kagungan nu maha wening. Haleuan. Haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang. Ceuk hariring bieu anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana. Bos maut mah. Teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring kabeh akadeun cacing. Walah. Sumohon sepuh. So, aya raja nu kasohor. Di mana geus maot eta raja dagangkeun bangke raja kaunga pasar. Aya nu meuli. Moal hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna. Oh leras. Eueuh. Daya. Eueuh. Daya Eueuh istilah. naon-naon. Hargaan kene tuh Nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Dah. Laras sepuh. Laras kaulanu pek mimitian ku hidup ku pemuda Jajaran. contohan para nonoman teh supaya malalikir urang mah panjang kene lengkah tuh. sumpah pemuda buktikeun dina gawe buktikeun dina karya nu terpuji. Karya. Hah? Benar. Laras pisan Timbalan kaulanu Jajaran. Para pemuda. pemuda. tak itu kasep ngan pamungkasna amat teh teu oleh melang we ka hidup teh. Naon melangna sabab hidup sok katinggal ngalamun. Dah. Sok katinggal ulang jantung wae mu. Sok katinggal ku eyang teh huleung jentul. Nya. Kawas anu jauh panindeungan naon anu jadi pikiran hidup. Cing. Anu jadi kandungan kolbu teh. Anu sok ngeleketek wae kana hate teh naon. Mengaganggu kana kalbu teh. Sadaya-daya kaulanu yang Naon. aya taroskeun ngeunaan diri pribadi. Dah. Sae. Ningare rencangan ningali babaturan
ngasasih tesok sumping Ibu Ramakna anu ngintunkeun dah udah kapan kangge waragadna kangge barang tuangna kokatnya tapi putra memang tahun-tahun di dia teh Saya nu ngalongok. saha nu ngalongok leres lah angin salira wungkul nguping cenah kaula teh sanes asli putra Eyang dah kapan Eyang ieu mah lain bapak saya eta saha Kangjeng Rama saha Kangjeng Ibu eta anu jadi kandungan kolbu ya dah eta udah teremutan deh lah ujar meneng-meneng Gusti petenge ati nira petenge ati wis mama sulit nerasalin pawarna salin pawarna ika sang pandita dah leres bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana beres lamun dibejakeun yakin ieu teh budak bakal ngejati ieu tempat bakal milarian bapana tapi anak dia mutrek teh kitu kumaha da puguh kawajibanana cing sepuh memang hakna dah kumaha sepuh de saha kaula nun urang mana sareng kumaha riwayatna kaula aya di dieu yang dah deh coba datos dewa disumput-sumput dosa datos dewasa atuh kula Itu kan dia dosana teh deui. padahal umurna mah karek 5 tahun teh eta teh Teh bisa kitu. ngantos agung we kula Dijual dewasana. aduh aya orok gogoaran di leuweung baheula oh gitu sepuh keur diriung-riung dek dialag getihna ku kaula disabet ieu budak leres disabet teh dicokot dibawa dicanak kabur Alhamdulillah. disalametkeun mo disalametkeun tati dinya kaula apruk-aprukan neangan riwayat jelema nu kalengitan orok Kepenak teh. kapangi ngan teu dibejak oh kapenak leres da kaula kapiheulaan ku nyaah atuh eta hantos Keur baturkeun. ari tosnya ah teh kula teu kasih Tangulun. hog moal disumputkeun ku abah dek dibejakeun moal dibuni-buni panginten mo Buya. awatos orok di leuweung lalaki gogoaran geus dibuligiran dek dialag getih Allah ai cenah mah keur tumbal eta teh ceuk eta jurig-jurig dengan ku abah teh dirawu dipangku di bawah lumpat sumuhun Untung teu keberig. make ajian bayu rota dah Saya pi angin leres saipi angin digabungkeun. tah tidinya kitu ih marukana gitu kulan tahun-tahun amat teh tatapa puasa paribasana dah nya dewa ngintunkeun cupu anu eusina teh Tirta Kamandalu dah di baluran unga minggu ku eta Tirta Kamandalu no atuh ai salegeneng teh oh ngageungan kulan hidup teh jadi remaja putra tadi dinya ku aya ku eyang dididik pangarti diasah pangabisa leres Kinya ah we yang seperti tak kitu kasih jalmi kanca kulan oh
geningan kumaha nungukut budak Sagala rupi ge kitu pakinten kuasa Hulu Mauludin Yuladu ala Pitro laras yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih bersih sepuh kuma nungukut nah atawa kuma inung bapana dek di Yahudikeun dek di Nasranikeun dek di Majusikeun oge sumohon eta kumanung ngadidik sepuh Cacakana kut-kut. hag nuhun saha sabenerna hidup teh trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa wah aduh terus darah biru rupina mah gitu ya isna terus karaton juga nama malah dewa tisa warga anu ngintunkeun tirta kamandalu yen hidup kudu di baluran ku eta cait minyak tirta kamandalu teh sumohon Tati sabaraga gecu. Nganaji pepen. dewa naon dewa Indra dah tete yang hidup mun pensakaki mah kanten aduh duh pikang jeung Rama ieu riwayatna dah cobi hai bapa hidup teh garwana teh nu di karaton teh aya 2 katambahan ku inung hidup jadi 3 Lu den. tak geni tilu Anu ti payun sahatan. hai inung hidup kakasihna teh Dewi Winungulan ti negara Tasikmadu walau Untuk di inung terah raja ti bapa terah raja kiat turunan mah ku eta mah Bapak hidup teh Arjuna ngan waktu ngalahirkeun nyaeta ku kelong wewe ku jurig awewe nah hidup teh dipaok dah digenti ku anak anjing atuh inung hidup teh nepi ka diusirna gitu riwayatna semua tah dileuweung hidup teh rek dialah getih dek dialah nyawanya ku eyang disabet diselamatkan dirawu dipangku disalametkeun kitu riwayatna jadi Kangjeng Rama teh kakasihna teh Arjuna walah Arjuna panengah Pandawa eta jelema kasohor para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era dengan mika deudeuh ahli mentangkeun panah ajianana oge Sri Weda dan Nurweda Sri Nurwenda dah murid kahijina Dorna terus kasohor ahli tembak sohor kemana-mana deh taeta bapak hidup teh kasep pingap amarwat tasuta aduh pingap amar wat tasuta pingap ka kiri-kiri Lakiat tendera ke ingkang hamidanget Bingah marwata suta bingah kagiri-giri hamidanget haturin sang pandita midanget haturan sang pandita jadi hidup teh trusing madu trahing kusumah titising andanawi trahing dewa kamanusa wah darah biru. tenang terus karaton teh nu mata kue yang ti oro keneh katempo katinggal kue yang tidak banget hidup udah benten aya pamoran aya pamor anu luar biasa biasa da puguh
terus atuh mah. Tah mudah-mudahan hidup munculna di luhur bumi ieu atawa napakna dina sang pertewi ieu Dah leres sing jadi anelan sing guna pikeun kapentingan negara bangsa katut hirup jejeg anceg dina agama sing janten panutan ade sing jadi panutan mun jadi pamimpin ulah nepi ka jadi pengkhianat tapi sing jadi nu amanah mana ulah jadi jelema pamimpin taeta kriteria kapamimpinan teh hiji sidik tabligh amanah dupi patona mah keur urusan heula jeung KPK tenang eta dirasa ada oh. leres nuju numpakan sapi ngajual daging keur meuli daging beli gendai kana daging daging raos keur meuli daging ditotong daging gageung timbalan kaula nu oh digepuk ditotong nya atawa di sate sinekna anjeun teh sing jadi jalma anu soleh soleh sing milik rezeki amin nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore Dicekapkeun wae pemirsa. Tapi sanes waktu seorang dilajeng. Kade ulah hilapnya.